Wilujeng enjing binga pisan nupa panggih jeung aranjeun di isuk cang ieu. Iya caang, tapi tesa caang atau orang sadayana. Aranjeunna kunaon? Sapertos biasa geng buli masih tetap ngabuli arurang dinten ieu jeung satarusna. Ya, nya eta bener. Naon nu kudu urang laksanakeun? Urang laporkeun wae ka guru. Kumaha? Abdi satuju. Nah, muhun orang laporkan wae. Beres pisan orang ngalaporkan wae aranjeunna ka guru supados aranjeunna kapok jeung teu ganggu urang wae. Abdi satuju sareng usulan aranjeun. Tapi masalahna abdi parantos ngalakukan eta hasilna nihil. Nihil kumaha? Guru-guru teu percaya lamun Siska langit jeung babaturanna eta yang ngabuli urang kabeh sabab teu aya bukti nu kuat. Duka abdi oge bingung. Nya atos satu orang mikir heula. Wei, wilujeng enjing cujuguk abdi. Kadieu deui. Cucumuk teh anu bau jeung kotor kitu nya. Nya sarua jeung maranehna. Naon maksud maneh? Rapi, maneh cicing wae bau jeung jorok ciga cucumuk. Jason, tong ngomong gitu ku Rapi, asal wae maneh teh. Maneh teh di dieu ibaratna parasit. Ngarusak hidupan jelema. Rajang pisan anjing ngomong. Lamun nya kenaon? Masalah keur anjeun, hah? Wah, sigana mah bosna kudu digebugan. Wei, hayu urang bahas masalah ID anjeun adi abdi, kula nyampe nanyakeun adi abdi. Oke. Muhun urang nganggep masalah ieu direngsekeun, tapi aranjeun ngalakuin PR abdi ieu heula urang bakal mempertimbangkan masalah yang direngsekeun. Oke? Sanganana wae aranjeun. Nya ari maneh teh saha salawasna marentahkeun urang. Nya tong ngarasa kawas nu pangkuatna. Bos, ngan gagabugan bos, beuki ngalunjak. Aranjeun teh henteu terang kumaha atur nuhunnya, teu nyaho tata krama. Aranjeun teh teu nyaho, arurang ieu jagoan. Hah, jago naon? Hayam jago meureun. Leres eta. Hei Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wilujeng enjing barudak. Nah kabarna daramang. Buruk Bu. Buruk kunaon Vi? Buruk rupa meren Bu. Siska, ulah sok kitu. Buruk sabab ningali rumahna Siska, Bu. Tapi Aranjen pengacau Bu. Geus barudak ulah garelut ayeuna Aranjen geura siapkeun pikeun ulangannya. Hah? Ulangan? Mautlah orang Jason. Mautlah orang sadayana. Rasakan Aranjen kabeh. Oke, geus saria pacan barudak. Ibu rek masihan soal ulangannya, kerjakeun ayeuna. Raffi, soranan eta. Bangku abdi di Tanjung Kutompim, Bu. Tapi anjeun teu pantes Bu asup kelas ieu. Tom Tim Jason, tulung hargaan Raffi. Raffi teh urang istimewa sarua seperti Aranjen. Tapi Anjen, Siska, tulung bikin toleransi ka Raffi. Antepkeun sina Raffi bisa konsentrasi. Baik, Bu. Jovi, Anjen geus rengseng ngerjakeun ulanganna can. Enggak Bu. Mana kadiekeun ibu tingali? Loh, iya masih kene kosong, ayo gerak kerjakan. Tapi abdi hilap Bu. Ayo, berusaha jeung inget-inget deui pelajaran nu kamari, oke? Baik Bu. Nah, ayeuna simpan kertas ulanganna dina meja selang-selangan. Sareng hiji deui, maneh ibu tugaskeun dina sababaraha poe ieu nyieun hiji kejadian ngeunaan kenakalan remaja kiwari. Siap Ibu Gelis. Nuhun, mangga sadayana tiasa istirahat. Iwal Jovi. Loh, abdi kunaon Bu? Geus lah Jovi, ibu rek nyarios jeung maneh sakedap. Mohon Ibu, aya naon? Nah, maneh ngosongkeun lembar jawaban ulangan sorangan Jovi. Abdi hilap pisan. Naon deui abdi tiasa ngalaksanakeun? Nya kitu wae atuh, teu hayang deui ningali lembar jawaban anu kosong. Beres Bu, kahartos Bu, abdi lapar. Nya bisa keluar, tapi inget coba heula. Mohon Bu. Wes, aya lalaki nu asup geng awewe ya. Maksud maneh naon sih? Maneh tiasa ngaganggu ngeureunkeun Raffi ngan ukur sadinten teu. Wes hayang jadi pahlawan maneh. Hah? Wis atuh tulung Aruba ulah deket-deket jeung Aranjeunna. Ye, bisa lancek maneh. Salaku adik kudu nurut jeung lancek. Maneh ulah deket-deket jeung geng ieu. Tinggalita di Tom Tim ka ayana oges-ges gitu. Kok maneh hayang jadi babatulana. Tapi sahabat teu pernah ningali rupa Geus.
Kunaon Aranjen jadi kawas iklan keluarga berencana? Ayo Tom Tim, orang basa-basi, orang hajar we. Hayang ngahajar maneh ku maha ya bos, nu luhur atau nu handap. Nu handap si Ganang atuh. Gasolin ajeng awewe masih bae dah nu kitu. Hei Tom Tim, mana geloknya, hah? Tom Tim, Wes, aya nu sieun ya. mana keur ngalakukan naon kasih rapi? Urang teh ngelakukan naon? Ngan sekedik ngabere hiburan kepada penghuni kantin euy. Nya henteu barudak. Beres pisan, Bos. Tingali we, abdi bakal ngadukan ieu ke Bu Dewi. Ayeuna atau engke. Aranjeun ngarti. Ayo guys, urang ke kelas wae. Jessica, bagi duitnya tuh. Teboga duit, campurannya. Aranjen hayang naon deui sih, teu capek ngeganggu batur wae. Ayo atuh cabut di dia, geus aman dia. Wes. Kunaon baru rusuh sih? Santai wae atuh. Urang rek asup ka kelas, sagadap deui biarna disada. Aranjeun tiasa asup kelas lamun aranjeun geus bayar kewajiban mananeh. Ayo Son, maneh ngejelaskeun. Jadi tiap dinten maranehna kudu mayar pajak. Naikkan nilai ti duit jajan Aranjen. Utamaan Aranjen kudu bayar, ngerti teu? Ayo, bermain Aranjen. Hampura, henteu ah. Ayo urang masuk ke kelas. Aranjen kunaon sih? Geus lah, tuh ngurus abdi tuh butuh perhatian Aranjen. Tapi orang peduli ke Anjen sis. Hayu orang di di kursi taman eta sis. Hayu Amanda bawa ke taman. Sebenarnya Anjen nyeri naon sis? Abdi teh hayang nyeritakan ke Aranjen. Orang janji mau ngabejaan ka saha-saha. Nuhun sis, ulang janji. Tapi janji ya, Aranjen bakal ngajaga rahasia abdi. Bener. Sebenarnya abdi teh kieu sebab abdi Sis, Anjen kunaon? Lalaunan we. sebenarnya abdi teu tiasa Gusti kakirangan. Abdi teu boga penyakit nu tiasa diubaran. Jeung umur abdi teh lama deui. Penyakit naon sis? Pasihan beja ka urang. Sugan we urang tiasa ngabantuan. Kanker. Sebenarnya penyakit ieu geus aya sejak abdi umur 7 tahun. Dina waktu eta indung abdi maot sebab penyakit ieu. Abdi benci ka indung. Abdi teu hayang nginget-nginget ngeunaan eta deui. Anjeunna tega ninggalkeun abdi sorangan. Tapi eta geus kersa Gusti nu teu bisa dirobah deui. Abdi terang, tapi abdi Nah iya Amanda, hayu orang bawa ka imah abdi. Sugan we bapak abdi bisa ngabantos. Hayu. Laga randeng disika panggih. Muncul tapi abdi ayo bersin. Tahan satik deui. Aduh.
Eta anu abdi sanes abdi hartosna kitu. Abdi ngan hayang ngajadikeun anjeun objek panalungtikan tugas Miss Dewi. Abdi pikir anjeun jelema jahat, tapi ternyata ieu teh salah, teh saperti nu abdi ngabayangkeun. Abdi kakaranyaho sifat anjeun nu sabenerna Tom. Ayeuna anjeun geus kumaha sifat abdi. Anjeun rasa puas gitunya. Tim, sebenarnya anjeun ieu teh bager. Tapi kunaon di sakola anjeun jahil pisan. Abdi oge henteu terang kaya kumaha mimitina. Tapi nu jelas seunggeus cerai kadua kolot abdi. Abdi jadi teu pernah dianggap ku aranjeunna. Abdi rek ambek, tapi abdi teu terang kudu ambek jeung saha. Makana abdi resep caliwara ameh aranjeunna ngarti abdi. Tapi seunggeusna aranjeunna teu pernah ngarti abdi. Kunaon carana kudu kieu tim? Pasti aya cara lain kan? Teu kudu kieu. Barudak sakalas kasiksa sabab sifat anjeun nu kieu. Tapi ieu oge lain kahoyong abdi. Abdi rek ngarubahna ngan teu bisa. Abdi ngerasa kesepian. Tapi sabab aya barudak panti eta hirup abdi jadi ngerasa tenang. Sabenerna anjeun teh budak nu bager loh tim. Abdi teu nyangka anjeun boga sisi positifna oge di hirup anjeun. Oh nya, kan orang bisa jadi sobat. Jadi anjeun moal kasepian deui. Tapi abdi era jeung anjeun jok. Naon deui lamun jeung barudak lain. Abdi osok ngajahatkeun aranjeun. Eta kan baheula. Ayeuna anjeun geus robah. Teu aya kata telat meureun. Abdi ngarep anjeun tiasa ngejaga usia abdinya. Oh iya, ayeuna anjeun rek ka mana? Ayeuna abdi rek ka tempat barudak panti. Abdi rek mawakeun aranjeun daharan. Karunya aranjeun pasti geus nunggu lama. Abdi pamit mangkat heula nya. Pendal the enjing. Muhun, pendek deui enjing nya Tom. Barudak aranjeun geus ngerjakan tugas Miss Dewi can. Abi acan ya Jess, bingung rek nyanak judul naon. Nya kumaha kaya objek nu kudu diamatan ya. Eling teh lamun si Biru jeung babaturan lain mah hayang ngamalan anggota geng para bully keur objek pangamatanna. Muhun leres kumahanya selanjutnya ceritana. Mudah-mudahan aranjeunna semoga berhasil. Lamun aranjeunna berhasil mah engke terang sifat nu sabenerna ti para anggota bully. Tapi aranjeunna sanggupan teu. Ayo urang lanjut kerjakan tugasna. Kamari aya di halaman sabaraha sih? Halaman 52. Kenaan eta sidik pisan. Tugas naon eta? Oh tugas Miss Dewi. Oh iya kumahanya. Cenah aranjeunna erek kontak aranjeunna. Nya kumaha tah berhasil henteu? Urang kepo ya, pasti aranjeun kan ditegarkeun Miss Dewi. Nya leres eta geus aya buktina lamun aranjeunna pernah ngajatan ka barudak kelas. Berupa nomor-nomor. Enggeus, engkau wae urang ceritakeun, ameh jadi kejutan. Ih sababisan teh tinggal di rupa marah nehna. Wilujeng enjing barudak. Kumaha kabarna dinten ieu? Bu, dinten ieu lebih gelis wae. Muhun nah barudak kumaha tugas nu ibu parentahkeun? Aranjeun kerjakeun geus rengse acan.
Acan, Bu. Loh, kok acan? Jovi, aranjen geus ngerjakeun acan. Enggeus, Bu. Nah, Jovi, Raffi, hayu aranjen kaharep pangamatan naon anu aranjen nyieun. Urang nyieun panalitian orang Tom Tim, Bu. Muhun sok bacakeun. Babaturan itu Kang parangi di sangar beh aya nu hatina tulus loh. Babaturan orang namanya Tom Tim. Sakumaha Tom Tim nu dijahatan pisan jeung urang sadayana aya hikmah nu tiasa urang candak ti kahirupanna Tom Tim. Ternyata Tom Tim teh saurang nu bager. Tiap dinten mana indit here makanan ka barudak yatim piatu di rumah panti kasih bunda. Anjeunna so ajak ulin. Aya hiji hal nu urang teu pernah nyaho ngeunaan kaheuripan. Nah nyaeta anjeun teh korban urang sadayana. Anjeun nu hayang diartikeun ke urang jan urang teu ngarti anjeun. Sok nganilai anjeunna jahat. Dengan anjeunna gaduh si Albager alus pisan. Alus, nah barudak tetap pentingna bagi orang supaya orang ulang nilai ti warna hungkul. Sakapeng orang-orang nu boga kapribadian sangar. Sanajan kitu hatena tetap lembut. Urang bere keprok keur Jovi jeung Raffi. Aya nu hayang presentasi deui? Abdi, Bu. Abdi hayang, Bu. Mohon Amanda jeung Nabila punten bade kaharep. Barudak nu tadi dicarioskeun Jovi jeung Raffi leres. Urang salaku sobat kudu bisa ngebere toleransi ka sobat nu lain. Nah maranehna boga masalah atawa henteu diimana. Urang teu pernah nyaho naon nu kajadian ka aranjeun nu sabenerna. Nah aranjeun kirang pengawasan ti kolot atawa henteu. Tugas urang salaku sobat nyaeta ngabere perhatian ka aranjeunna, ngabere toleransi, silih piwuruk, jeung hiji deui kudu silih hampura. Nah, barudak nu dicarioskeun tadi eta leres. Urang salaku sobat kudu silih piwuruk. Lamun aya sobat nu boga kasalahan, ngadangukeun isi hatena. Nah, barudak kahartos teu?